Dat tutut, dat nip nip, majikan samutut, jadi bere duit. Aduh, sarape teh. Pasti leuweung gitu lah, hareudang. Gantilah sepatu bot teh. Kemana baru nya? Duh. Ayeuna mah rek kalatih kasaktian we tuh ah. Ngaluarkeun jimat. Ieu cukil emas. Ayeuna mah rek pinahkeun sapatu. Dugaan we jadi naon atuh ieu teh lah. Ayeuna mah rek nyulap sapatu, dugaan we jadi naon. Datat tutut, datat titit, pamajikan samutut teu dibere duit. Wah, woi, geuning jadi bogok. Pamajikan ngamuk atuh. Doang ngejo. Pirobah deui ah. Dat tutut, dat titit, pemajikan samutut teu dibere duit. Cia. Woi, geuning jadi kucing. Hei, Gusti mana? Aduh, sesalaman heula atuh. Kamu teh? Itu naon? Biasa. Mana kur? Biasa kur pukul manuk. Semulina. Iya. Keur nyoba kesaktian kur lah. Masih kene ayam teu gitu. Sekian naon? Biasa lah. Iya warisan di nenek moyang. Ngomong-ngomong, ngomong cina. Jadi rumas kau lagi. lanjut. Oh, siap. Orang. Gas. Amat dikasih buku teh. Aing ngomong-ngomong, di mana eta menang urang kesaktian teh? Iya, dirinya penasaran hayang apa kesaktian anak. Bentur kan? Sama nih. Naon ka dieu? Nah, kudu apa ngaran orang? Orang butuh peta wasiat. Tidak segampang itu untuk mendapatkan peta ini. Oh, jadi begitu. Kalau gitu, peta itu tidak dikasihin sama saya yang megang kawasan ini. Berarti kita harus duel. Kalau kamu berani ya, saya akan mempertahankan peta ini sampai mati. Saya akan mengambilnya sampai kamu tiada. Ternyata kamu kuat juga ya. Rasakan pembalasanku. Akhirnya dapat juga. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Benang oge jang. Sok. Naon? Akhirnya kembali lagi ke tangan saya peta ini ya. Jurus Jomlo Ngamuk melawan hawa nafsu. Ternyata kau punya ilmu juga ya, lebih perkasa ya. Saya juga lebih bisa melawan Anda. Jurus janda berkeliaran di malam hari.
Hahaha, akhirnya kau mati juga. Saya akan rebut kembali wasiat itu. Iya mah kudu nulungan si Abah atuh. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Alhamdulillah, akhirnya tuntas juga pertarungan ini. Saatnya menolong si Abah. Wah, si Abah kunaon ya? Allahu Akbar. Ahkeun si Akang geus dipodaran ku abi bah. Atur nuhun jangan kasep. Intina mah abah wasiat we da percaya ka ujangnya. Bacakeun we peta ajaib ieu. Oh, Bacakeun we mantrana di mana bade. naon mantrana bah? Dat dat dut dut dat dat dit dit. Pamajikan samutut tebegal duit. Mohon bah. Ieu amanat erek dicepeng ku abi. Mohon kasep. Innalillahi bah. Abah. Daro ningakeun ka abi bah. Aduh, ayeuna mah wang muka ieu we wasiat si Abah. Sugan we nu bermanfaat. Keur kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Naon ieu nya? Aya naon ieu? Cik simpen heula ieu mah. Aya kertas paingan. Buka. Waduh. Ieu mah lokasi resepsi ieu mah tuh. Butuh nu kieu mah. Ieu paingan tah anu diperebutkeun teh. Geuning aya kotak emas. Alhamdulillah. Ayeuna mah rek di teangan ayeuna mah rek dibawa ieu teh. Sugan we nu penting. Ayeuna mah rek di teangan lah, sugan we rek mawa pacua. Sugan butuh kitu tah para teh. Penasaran cik lokasi teh bisa salah. Ieu teh ka mananya? Ieu mah ka kanan mah aya arah ka Imah Janda. Imah Janda. Aduh, aing mesti kagoda ieu teh kumaha nya? Ayeuna mah rek fokus we neangan kotak emas. Keur lah, janda mah engke we. Ieu teh belok ke kiri. Tadi yuk merenang atuh. Cik tinggal lihat deui atuh si salah. Tapi arah nama bener ka dieu. Ayeuna mah rek di teangan we tuluy. Ayeuna mah geus tepi kana tujuan yeuh sakedeung deui. Tepi kana tangkal. Ayeuna mah rek di teangan terus. Geuningan ieu tangkal teh bener dituju teh di teangan teh ieu pisan. Sarua jeung dina peta. Tangkal ieu di teangan kuring teh. Wah, ayeuna mah pasti kapanggih. Di dieu teh kuring teh kudu mundur 5 langkah. Cik, ini mawang itu 1, 2, 3, 4, 5. Di dia meureun ya. Berarti di dia ya. Ayeuna mah rek diteang langsung ayeuna mah. Mana geuningan? Si Abah bohong sugan. Wih. Benar.
Alhamdulillah bener. Waduh. Aduh. Bener, Bah. Aya kotak ajaib. Wah, bener berarti tadi teh aya kuncian ya teh. Ayo nama rek dibawa kanu iuh rek di dia ya dibukana. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha mukana ieu. Kumaha mukana nya. Dikieu meureun. Wah, kumaha nya. Aduh, bener susah itu kumaha tuh. Wah, alhamdulillah geningan kabuka kuncina. Ayo nama dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, usina taras hukum itu. Mana? Oh benar. Ayah cukil emas. Alhamdulillah. Benar. Ayah cukil emas. Doi tuh. Wah. Ayo nama kuring teh geus haus. Tetap di neangan kotak. Jalan-jalan geus jauh. Ayo nama dicobaan cek si abah teh. Ngan make mantra. Duh, mantrana teh dat dit pamajikan samutut tebal dalu ya teh. Dat tutut dat dit pamajikan samutut teu dibere duit. Alhamdulillah bener geningan ajaib teh ku cukieu teh ajaib. Aduh kebeneran hayang nginum cik rek nginum heula atuh. Aduh caina meni bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah nuhun abah. Nuhun geuning manfaat itu cukia teh manfaat ieu teh geuningan. Hayang nginum. Aduh, bener ieu mah. Kudu dijaga ieu mah ya. Cukia ajaib teh. Soalna bermanfaat pada ngarebutkeun. Ayeuna mah rek dijaga ulah sampai ku batur. Oh gitu ceritana Kang. Cik atuh kuring teh butuh pangabutuh ieu teh ya. Pangabutuh ka saha? Hayang pangdatangkeun si Sampeu lah. Oh, siap. Lah teu kuat teu cangkeul. Sok, calik heula nya. Calik. Ieu we. Si Ila. Sok tuh pandatangkeun si Sampeu kumaha. Dat tutut. Dat dit. Majikan samutut teu dibere duit. Si Sampo. Hah? Tidak di dia. Kumaha itu? Hampura suan teh rek mani. Iya ya, syukur hayang butuh cenah. Oke, mandi balikin lah. Mandi heula. Kumaha ya? Geus datang. Hampura. Bim salah bim ngalongi. Aduh, si Sampo narek mani kur kumaha teh teh. Hampura kumaha. Ya, ayeuna mah si Sampo na dibalikeun si mani heula. Sina mani teh ka di deui gitu. Ya, ayeuna mah rek saha sok bisik muji deui. Kebeneran ya. Boga pangabutuh deui abdi teh. Sok. Hayang datangkeun si Iman Gones. Oh, si Man Gones. Siap. Tinggal nyeun mantra atuh kuring teh. Nya sok kumaha. Dat tutut, dat dit. Pamajikan samutut teu dibere duit. Hujan euy. Tarik mah. Bim salah bim. Hampura. Aduh, nah orangnya ada dia. Pasti kira-kira ceng itu Bang. Hei, hampura. Aduh. Tuh, tak gara-gara si Pur ta. Hampura dari kanan si Pur hayang hampura hayang si Man Gones cenah. Ayo, hampura. Hei, bantuan.
Terima kasih sudah menonton. Silahkan klik like untuk menyukai video ini. Dan klik subscribe untuk berlangganan. Gaskeun!